Ayo orang ngali bobodoran di dia di channel Gempar Tatar Sunda. Ayo orang ngali bobodoran di dia di channel Gempar Tatar Sunda. Ya guys, urang penting ngimpi papangijeng muka asep kacida ciga Arjuna. Nah apa sudah ngeueuh Nya tuh da eta mah ngimpi teh. Ayo abinya ngimpi udah duit loba teh duitna teh 100 ribuan hungkul di loba teh dari gudang teh aya is awe sarua. Yo komo urang mah penting teh ngimpi modal. Mani dina impian teh modal teh Allah pisan. Ai dicawak teh bujur. Aya. Tatar Sunda. San? Ya tugas online teh Bu Guru ya? Tugas naon mah? Tugas teh ngagambar kapal selam. Asik gambar. Ya tuh. San? Atos tak cara ngagambar teh? Nah, geuning ieu mah kieu ngagambarna, gambar cai hungkul. Mana kapalna? Ari mama, pan kapal selama di jero cai, jadi teka tinggali. Oh. Tatar Sunda. Kemana? Pogorang teh eta isuk teh arek ka sakola sapatuna mah kaleungit geura. Nah bisa leungit. Menangnya tadi pas di poe geus eueuh geura bieu. Dir ka dieu geura. Naon atuh? Dir, urang rek nanya, naon bedana sepatu kulit jeung imitasi? Tapi bu eta mah acil urang masuk hese ngambelakeun sapatu kulit jeung imitasi teh. Yo lamun hayang apal. Yo lamun hayang bisa ngabedakeun sepatu kulit jeung imitasi, sok sapatuna tuna di luar, sina digemrong ku leungit. Terus kumaha? Teang isuk-isuk lamun barentol eta sapatuna ta eta kulit. Mah acil mah aya wae atuh. Tatar Sunda. Geo sia. Naon atuh datang-datang ngambek. Urang geura maneh terima henteu urang ditangajegang ku tukang ojek. Tukang ojek mana? Itu anu dihareup. Sudah heueuh. Naik motor manjang ngegang. Piraku arek emok yang baru labu. Tatar Sunda. Dir, Euy, pernah naik Monas can maneh? acan deui urang macan pernah. Emang pernah kitu? Pernah tuh urang mah kemari. Ajik. Bayarna sabaraha? 1000. Murah geuningan, ari 2.500 bisa teu? Bayarna. Bisa. Ngan maneh turu udah ngajelang. Ajik. Bae atuh urang ari kitu mah. Tatar Sunda. Cik. Boh ikut. Tapi motor lancar. Ya. Asa begitu nya. Kamu tuh Urang mah kalau lain urang kadeu nyangka ka urang. Urang mah ieu mah hidup mah asa beuruntai mah untuk itu teh. Gitu deh. Ini tuh, teuing ini bau ini. Teu urang. Mane melendri. Ada jengkol yang mikir. Tuh.
Nah, naonannya Mang Acil teh. Belah situ Mang Acil euy ya teh era duh aing mah. Saya dulu itu Itu tanda pacampur ya masih ke burung tahu jeung kalau ayah sopan peuseui. itu ngariung itu lagi gitu segala. Oh. Andri berandri. Lamun jelema teh gitu, mana ka dokter sabaraha jutaan. Andri mini kene ngaku. Ngaku atuh Ndri. Oh, urang gitu. Teu sopan we mah. Kita kan ngarumpul. Atuh kumaha jadi beuteung yang modal. Anjir bau kieu ada. Geus teu kumaha yang modal teh tadi. Aya kene teh. Aya ada. Bahasa Sunda. Ya, Di, urang rek nanya. Ai terjun payung teh nah make payung nah make perasit. Yang geus puguh atuh Mang Acil. Make payung. Yo, urang rek nanya deui. Tereh mana nepina kana taneuh nah make payung nah make perasit. Yang geus puguh atuh Mang Acil. Make payung. Tanya tere make payung, payung rangsak maneh paeh. Bahasa Sunda. Duh, teh. Ieu kunaonnya? Kamu ngopi teh sok nyeri panon sabelah ieu teh. Nah, sakitunya Buka sugu. harti euy. Geus dipariksa ka dokter acan. Geus dipariksa ka dokter teh. Ngan anger keneh kieu. Kumaha cenah cek dokter? Cenah lamun ngopi tuh senokna cenah kitu cek dokter teh. Terus kumaha karasana ari geus ka dokter teh? Anger we nyeri keneh ti dokter ge. Nah, ari maneh teu nyambung. Non hubunganna sendok aja jadi panon. Tapi dah euy teu nyambung. Uyup ah. Aduh. Bahasa Sunda. Nah, wayak kieu mamangku monyet. Nah, nyebut monyet nyaho kucing monyet. Da urang malah nanya ka maneh, nanya ka ucing. Goblok. Bahasa Sunda. Cil, penyakit aya nama anehnya. Rupa-rupa gitu geus aneh we, penyakit corona, flu burung. Ya mah Cil, inget teu penyakit koneng anu barengan jeung penyakit roromeheun. Koneng inget teu? Gua teu apa? Bukan kumaha penyakit koneng teh asa teu apal ieu mah. Piraku tuh apa penyakit koneng-koneng acan? Itu. Piraku. Sok geura Mang Acil nyengir. Nah, eta huntu koneng tah eta. Bahasa Sunda. Hei, Macil, Wih, ternaon? kesarean euy. Sok. Lain di dinya boga solusi henteu. Urang teh hayang jangkung awak teh penek wae. Tugan di dinya boga solusi na kumaha Pak. Tuh, atuh Mang Acil cobaan ku urap iwung. Tuh, urat iwung teh teu daek metu. Yo, Macilnya. Lamun urap iwung geus teu metu. Cobaan tuh ku awi nu kolot urap ku Mang Acil. Boro mah didengekeun saya teh teu baleng. Bahasa Sunda.